Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana haturkeun wasta abdi Tian Oktaviani di kelas 11 alam 7. Kepada ibu guru anu dipihormat sareng sadaya rencangan anu dipika cinta, langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu antos maparin waktos ka urang sadaya dugi tiasa katepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi nu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga kabersihan lingkungan sarta diri sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu, arurang kudu hirup sehat dina saridinten. Contona nyata bersihan awak atawa ibak, bersihan kuku, ngagosok laos, gosok gigi. Terus contoh sanesna nyata micen sampah kana tempatna, tong nyeduh di mana wae, jeung amun batuk atau bersin kudu ditutupan. Komo deui ayeuna keur aya COVID-19. Hadirin sadaya, cekap sakitu wae anu tiasa abdi pika hatur. Pamungkas ti abdi bilih aya kalepatan atanapi kecap anu kirang merenah, mugi kersa dihapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.